Majalaya hiji wilayah anu aya di Kabupaten Bandung. Aksida beunghar ku budaya Sunda anu keneh katinggali dina kahirupan sapopoe masyarakatna. Nararaga ngajaga jeung ngamekarkeun budaya Sunda. Rupa-rupa inisiatif terus dilaksanakeun ku masyarakat, sekolah, nepi ka pemerintahan desa di Majalaya. Salah sahiji upaya nyatanya eta ku ngawanohkeun deui kesenian tradisional seperti angklung, kacapi suling, jeung jaipongan, oge seni kriya tenun atanapi anyaman ka barudak sakola. Sababaraha sakola dasar nepi ka sakola menengah parantos ngagabungkeun pelajaran budaya Sunda dina kurikulum sapopoena. Ieu hal dimaksudkeun supaya barudak leuwih wanoh jeung reueus kana budaya sorangan. Lian ti eta pupuhu desa Majalaya ngadugikeun acara budaya-budaya oge kedah rutin dilaksanakeun, kawas lomba ngadongeng, kaulinan barudak lembur, jeung pameran hasil kerajinan tradisional. Henteu ngan ukur ngajaga budaya tapi oge ngajadikeun kasempatan keur warga pikeun milih asih nilai-nilai budaya Sunda. Lah cekak di dieu. Mudah-mudahan paguyuban warga di wilayah Majalaya dan sekitarnya bisa berlanjut ke depannya dan sampai hari ini. Dina widang kuliner, para wargi Majalaya oge terus miara resep-resep tradisional seperti meuyeum, awug, jeung lotek. Malahan aya sababaraha UMKM anu khusus ngajual tadaharan khas Sunda sarta aktif dina promosi online pikeun narik perhatian konsumen di luar daerah. Leuwih ti eta pupuhu paguyuban seniman seniwati Pasundan PAC Paseh ngadugikeun pamarentahan oge diharepkeun sangkan sagala bentuk pangwangunan utawina dina anggaran pangwangunan jalan bisa nyoko kana unsur Sunda. Contoh ngagunakeun ngaran tokoh Sunda, ngaran patempatan anu boga sajarah atawa kecap-kecap dina basa Sunda anu ngajenan budaya Sunda. Hal ieu penting pikeun nguatkeun rasa kebanggaan budaya ka masyarakat sarta ngajadikeun pohangan publik penting tina jati diri urang Sunda. Ngaturkeun nuhun ka Bapak Kepala Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Cirareng, Rengrengan Cisimkuring, PFSP Kecamatan Paseh, di Barung Kupandi Kecamatan Majalaya Paseh, sareng sabudereunana dina ngaluhan, dina maksan, dina acara ngapalakeun nata Kota Majalaya dina seni budaya jeung sejarah budaya pikeun dina panamaan panamian jalan jeung jembatan nu aya di Kota Majalaya. Kalawan ayana gawe bareng antara masyarakat jeung pamarentahan lokal supaya ngajaga budaya Sunda di Majalaya jadi leuwih sistematis tur efektif. Ieu ngabuktikeun yen di tengah kemajuan zaman masyarakat Majalaya tetep pageuh ngajaga jati diri jeung warisan budaya Sunda.